Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng anu katunda wengi kamari anu judulna Neangan Anak bagian kadua. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Sukandar. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ibu nangis, Bu. Tedamang, Bu. Om ge nyeli eneh ieu, Bu, talang. Cuk komara bari ngalendean kana harigu Neng Yayum atuh terus diusapan ku Neng Yayum bangun kacida deudeuhna. Ku kitu teh hate Neng Yayum ngarakacak sedih seseuiteun asa kasuat-suat pikiran atuh ras bae ingat kanyi Raden Juminah almarhumah. Ceuk berentes hatena. Meureun mamih bareto teh kieu ka aing. Seperti aing kasih cecep nyaahna. Gening kieu karasana jadi indung. Bareto mah teu kapikir kumaha rasana mun geus boga anak teh. Mami, abdi hapunten mi. Duh Gusti, rumaos abdi jalmi doraka. Abdi henteu tiasa mulang tarima kanu jadi indung. Kitu garantosna hate Neng Yayum ayeuna kakara karasa geus teu boga indung jeung ngarasa kumaha sukadukana anu geus jadi indung. Kitu teh Neng Yayum ingseuk karana kalah kabeuki kerep sarta terus komara anu jadi anakna diciuman di galentor. Neng, ari cek bibi mah keun we tong diemutan teuing surat teh. Ayeuna mah waleran wae. Can aya niat laki rabi gitu ku bibi isukan urang bikeun walaranana. Ceuk di amah marukanana Neng Yayum cerik teh mikiran surat ti Raden Surya Wisaya. Bi abdi mah teu ngemut-ngemut kana surat teh sareng moal dibalesan ayeuna ku abdi oge. Anu jadi pikiran abdi mah geuning kieu nya Bi, rasana geus jadi indung teh beri ngusapan sirah komara sarta pok deui. Om teu kengeng nangis wae nya sareng sing pintar sing bager sing geura ageung nya. Bu, om palai ayang-ayangan sareng palai kulupuk, Bu, bari ngagalekan indungna. Teu kengeng langlayangan om mah mending ge kurupuknya. Komara unggek kacida atuheunana rek dipangmelikeun kurupuk teh atuh harita keneh oge. Terus bi amah ka warung meuli kurupuk 2 siki pek dibikeun ka komara. Budak teh ngarekes wae ngadaharan kurupuk bari lulumpatan ka hareup bakat ningku atoheun meureun. Bu, itu ayang-ayangan, Bu, ayang-ayangan kabuluan. Mak, candak ayang-ayangan ke om. Komara gegorohan ka indungna jeung bi amah hayang dipangnyokotkeun langlayangan anu leupas kaburuanana. Tapi teu kaburu da geus diboro manten ku barudak tatangga-tatanggana anu parebut atuh langlayanganna mah wek bae soeh. Ku itu ku ieu teu kapuluk da antukna di rerejet. Keun enjing nya kasep kurang moro jeung emak. Ayeuna tuh tosonten anggur si hayu urang ibaknya bager. Alim tilis mak, alim ibak. Dereg-deg komara lumpat montel ka Neng Yayum da sieuneun dimandian ku bi amah. Tapi sanggeusna diolo-olo mah komara teh daekeun dimandian. Isuk Neng Yayum biasa geus dangdan rek miang ka yayasan yatim pahatu sanggeus beres leos ka hareup. Barang rek turun pisan ka golodog teu kanyahoan komara ngarontok bari meulit kana bitisna. Bu, iling, cuk komara mah dimontel. Teu kengeng ngiring atuh bager. Engke ku ibu dipanggalekeun kurupuk deui nya. Budak teh unggek terus dilesotkeun bitis indungna. Sarta gabrug deui ka bi amah. Om, tong tebe ameng nanya sareng tong bangor deui karunya ku emak sok lulumpatan geuning neangan om. Ibu rek ngantor nya hideng. Bu, ali uihna galeukeun ayang-ayangan. Sanggeus kitu mah leos Neng Yayum miang ka kantor yayasan atuh komara ditungtun ku bi amah ka tepas hareup.
pek budak teh dibere cocokan karet jeung kertas-kertas gambaran. Cecep pek ameng didinya nya tekengeng tebih-tebih sieun nya marek nyesehan sareng kukumbah pek bagornya ameng didinya sanggeusna mere cocokan ka Komara atuh terus bi amah mah nyesehan ompol budak bari kukumbah selang-selang terus deui masak di dapur. Dumadakan deui ka Komara mah poho sapedah budak terewel sedang bi amah pikiranna ingat bae kaneng Yayum. Ari mimitina mah Komara teh ulina ulu kotek bae ditepas nyonyoo karet jeung gambar tidinya terus turun kaburuan ulin jeung baturna anak tatanggana. Tapi bobohanana barudak anu keur kumincir terus deui pindah ulina teh kaburuan batur waktu aya barudak galede anu moro lang-layangan bari marawa regang terus Komara jeung batur-baturna teh milu nutur-nutur. Barudak galede lulumpatan ngudag-udag lang-layangan lepas tapi henteu katuturkeun ku Komara mah da leutik keneh ongkoh. Tapi upama aya nu lulumpatan deui terus manehna oge milu lumpat nuturkeun. Beuki jauh Komara pohoeun kana jalan balik ka imahna bari ceurik Komara teh lulumpatan neangan baturna. Tapi baturna teh teu kapanggih sarta lumpatna beuki jauh nepi ka lohor Komara apruk-aprukan ka lembur batur. Sakur anu nganyahoankeun ka Komara kabeh pada karageteun lantaran teu apal budak saha-sahana dikirana biasa bae budak galandangan eta oge aya nu nyambat ka Komara teh. Tapi Komarana sieuneun teu terejelan sarta terus lumpat deui antukna nepi ka pasar Tegalega. Ti beurang keneh diamah karalang kuriling neangan Komara bari gegoroan jeung natanyakeun ka batur saburuanana malah ka batur-batur ulina. Tapi hiji taya nu nganyahoankeun urang dinya mah. Om, nakamana budak teh ulina? Moal kitu mimilu ka barudak anu gunag-ngudag lang-layangan mah. Kitu cek garentes hatena bi amah. Ujang cing sugan tadi panggih jeung Oom. Bi amah nanya ka hiji budak anu tas main lang-layangan. Tadi mah kakaler bi milu jeung batur-baturna tembalna. Bo cilaka ieu budak teh can dahar deui. Nakamana atuh neanganana. Jeung itu ampun pihujaneun mani ngadingding kitu. Bi amah kuntang kintang saban aya beja nu nuduhkeun ayana Komara terus diudag di teangan. Tapi lapur henteu kapanggih. Teu ku hanteu keur kitu teh keur bae hujan gede pisan meni ngagebret jeung ditambah ku dordar gelap pating beledag kilat pating burinyai di luhur pating guludug siga pisan anu milu sedih lantaran gara-gara Komara leungit. Di amah hujanan bajuna munggah cipruk sampingna disingisatkeun da teu kalis balas lulumpatan hatena kacida sedih perihna. Ari rasku Komara anu diasuhna bet leungit teu kanyahoan ka mana jigna. Dangana onta teh bi meneh hujanan kitu ceuk tukang warung. Nu mawi milari budak umur 5 tahun teu aya. Tadi mah cenah mimilu jeung barudak nu ngudag-ngudag lang-layangan walon bi amah. Oh, ngeureun atuh ari kitu mah tadi teh aya budak ibu-ibuan nyata we meureun budak bibi kaitu tuh bi kakalerkeun geura papai we kadinya. Deregdeg deui bi amah lumpat ka kaler mapai-mapai jalan satapak anu ngaliwatan saban buruan. Tapi lapur keneh teu kapanggih. Bi amah awakna ngadegdeg tiriseun ka bulusan da bajuna rancucut baseuh bari norok tok gadona. Leos bi amah ka imahna RT rek lapor tapi sial RT can datang terus ka RK oge can datang ti kantor. Keur kitu Gok jeung Okade. Kunaon bi geuneng maneh lolompatan kitu ceuk Min anggota Okade. Ih nuhun tepung jeung Ujang Min. Cing Jang Min tulungan bibi teh eta putrana Neng Yayum si Cep Oom teu aya duka ka mana.
cenah cek nu nganyahoankeun mah tadi teh milu ngudag-ngudag lang layangan tapi terus milepas meureunnan walon bi amah tos lapor ka RT ka Pak RK nu mawi Pak RT teu acan dongkap ari Pak RK deui can sumping ti kantorna. Ari ibuna kumaha bi? Lah nyata bibi mah neng teh apan didamel ayeuna mah di yayasan yatim pahatu. Namung can sumping deui. Kumaha boa mun neng sumping teh? Cing atuh tulungan Jang Min sing hawatos we ka bibi. Mangkaning bibi anu ngasuhna moal henteu katempuhan meureun Jang Min bari panonna rambisak. Sabot kitu kurunyung deh neng Yayum datang hujanan kalebah dinya maksudna mah rek lapor ka Pak RT atawa Pak RK tapi can araya neng Yayum teh dibejaan ku tetangga-tetanggana yen komara leungit atuh najan hujan ngagebret oge henteu ditolih terus bae hujanan neangan komara bari gegorowan sugan aya ngiuhan-ngiuhan tapi lapor ku neng Yayum oge teu kapanggih. Aduh neng kumaha wae atuh bibi teh rumaos bibi taledor anak king oom kamana wae atuh kasep cek bi amah bari ngarontok kana sukuna neng Yayum keun wae bi sugan moal tebih ngan ieu we ku hujan neanganana walau neng Yayum bari ngahudangkeun bi amah sawios bu sawios keun ku abdi urang pirari nggo acu kumaha murang kalihna teh cek Min okade teh bajuna teh celek bajuna teh kameja celek kahandapna sepan bodas selain kumaha bi nya celek bulao buatan Majalaya gidi wae Min komanan okade teh indit neangan babaturanana serta terus neangan komara sirikna ka saban lembur saban sumur di teang kitu deui susukan-susukan di tempuan bisi palid cenah tapi lapur teu kapanggih. Hujan teh kakararaat bada asar neng Yayum terus lempang rek nyuhan ka pos okade tina bakat ningku baleuweung pikiranana. Ari nangtung bisa tapi sukuna leuleus hese dilengkahkeun da eukeur macan kararaban sangu turug-turug gran cucut kahujanan atuh sukuna hareuras sasengkelon. Tina bakat ningku dipaksa neng Yayum ditungtun ku bi amah lempangna lalaunan barang bus ka pos okade brek bae diuk andi prek cipanona merebay ngurubut kana lahunanana. Aduh Gusti nah asa henteu kapalang teuing milik diri bagja awak teh nah kedah kumaha atuh Gusti asana teh betna teh semplek nincak semplak menang sawatara lilana neng Yayum andi prek diuk ngadan ngumbar cipanon lila-lila jung nangtung terus lempang lalaunan jumarig jeug bari tungkul semulung se taya tangan pangawasa maksudna mah rek balik ka imahna sarta dituturkeun ku bi amah anu wah-war wehwer bari saja jalan teu boleh lahaloho ka sumur atawa kanu singkur-singkur. Sabot keur lempang kitu neng Yayum ngadenge beja tinu ngaliwat cenah manggihan budak di jalan Tegalaga keur cerik ngading diwot atuh lenyap bae hate neng Yayum ngalenyap asanya komara anakna derag-dag lumpat sakalumpat lampet teu ngurus tatanya lebah-lebahna tapi barang tepi ka jalan Tegalaga nya aya teh mah budak tapi lain komara da ieu mah geus ditungtun ku bapana. Ya Allah, ya Robbi, duh Gusti, abdi nyuhunkeun pitulung, duh, oom, naba tega-tega teuing ngantunkeun ibu, meureunanya tiris, nya kahujanan, nya lapareun, nah kuteung teuingeun jelema teh, manitaya anu haat nyalabarkeun, neng Yayum gagara yeman ngomong sorangan bari balik deui ka imahna. Ti kajauhan keneh katempo panto imahna molongo lenyap hate neng Yayum ngalenyap terus ras inget ka anak susuganan komara geus datang terus gogorowan ka anakna tepi jempe bae taya nu nembalan terus asup ka imahna saban kolong ditempuan darag-dag ka dapur leos ka sumur diilikan tapi boleh komara teu kapanggih.
Bus deui ka kamarna lenyap hateneng Yayum ngalenyap panona molotot awakna ngalepar lantaran nenjo cocoan anak komara masih keneh balatak di balik panto kayaning karet jeung gambar-gambar anu diwadahan ku kobokan urut tadi isuk-isuk ulin. Jerit neng Yayum ngajerit bro rubuh ngalempreh kawas anu dibebetkeun mani nangkuban nepi ka henteu inget di bumi alam kapiuhan. Atuh goak deui biamah ngoceak cerik lantaran ningal neng Yayum rubuh kapiuhan. Rob deui tetangga-tetanggana anu dareukeut pada nareang kadinya. Aya anu mencetan anu nyecehan jeung aya anu babacaan bae sabisa-bisa. Kalah kaku digugulung digulang gaper nya neng Yayum bentak tapi kacida mata kuatirna lantaran kawas anu linglung langlang lingling henteu eling gek diuk bari rarat-reret siga nu keur ngumpulkeun dalembutan barang geus jejeg ingetanana goak bae cerik bari sasambat ka anakna. Aduh oom naha betega-tega teuing ka ibu teh. Duh Gusti langkung sae geura candak ieu nyawa abdi ridho abdi ikhlas Gusti abdi margi hirup abdi wungkul ngagugulung kabingung pinuh kasedih kaperih teu euih rag neng Yayum eureun sasambatna panonna murelang kawas aya nu ditenjok kolebat rupa beungeut indungna kolebat rupa bapana rei ngarei bulu pundung terus bibir gidigan geus kitu hing deui cerik bari nyambat-nyambat indung bapana anu geus taya di kieuna. Duh mami antosan papi neneng tos teu kiat mi. Aduh mami ampun atuh geurat pada nyamahan kuno araya didinya serta pada ngupah ngapeh sangkan hatena neng Yayum paler. Keur kitu kurunyung rombongan OKD anu tadi nareangan teh serta harita keneh pupulih yen komarah henteu panggih ngan cenah penting ieu keneh oge rek dibawarkeun kana siaran radio. Kira pukul 5 tas raat hujan angin leler ngahiliwir langit lenglang taya aling-aling cekas bersih ngalamuk pawul sang surya manjing ngalayung cahyana mancabura sabuana panca tengah hurung herang dumeling. Cihujan anu masih keneh maruntang dina dangdaunan kasorot ku hurungna layung munggah ting karetip ting carelak ngagurilap sawareh aya nu murbut murag kasilir ku angin letik anu saukur ngoyagkeun dahan tatangkalan ka tembongna calenghar seger. Sanggeus sidik ning Yayum eling deui atuh tatangga-tatanggana teh tuluy bae marulang ka saimah-imahna sedang hatena masing-masing kaceda karunyaeunana ka neng Yayum anu geus teu indung bapa dipundut kuno kagungan ayeuna kalengitan anak anu sasatungtung nyawana. Bari buukna kusut panon carindul balas cerik pakaian geus teu puguh rupana da urut huhujanan candi salin neng Yayum leos ka panto hareup ka tembong poe hade sorena layung ngempur marak bak kaburuan. Mun tatangkalan mah tas hujan terus kasorot ku layung teh matak hegar seger. Ari neng Yayum mah sabalikna karasana asa kasuat-suat seseuiteun terus ras inget ka anak anu jadi buah hatena. Duh dunya, duh layung pikeun kuring mah anjeun teh lain anu dunya anu kacaangan ku layung tapi ieu hate kuring poek asa kaduru ku anjeun layung. Reg neng Yayum eureun ngalamuna terus nyusutan cipanon anu murubut rag-ragan bae leng deui ngalamun. Duh Gusti abdi ampun Gusti abdi samar kiat lami-lami nandangan pahit peheurna hirup di alam ieu anu keur abdi pinuh ku dosa. Duh Gusti mugi-mugi wae pun anak komara sing salamet sing aya milikna sing kapanggih ku jalma ridho jalmi soleh. Duh oom pek didoakeun ku ibu
sing pinanggih jeung kamuliaan lahir batin. Kitu cek garantos hatena Neng Yayum anu keur ngalamun nangtung nyarande kana panto hareup bari panona mencrong kana layung sore anu hibar nyaangan alam pawenangan. Neng, itu cai parantos haneut sanes badange baku cihaneut eta bilih teu damang tas hujanan tadi, cek bi amah bari noel ka Neng Yayum. Atuh terus bae Neng Yayum indit rek mandi. Sajero Neng Yayum aya di kamar mandi bari nyonyoo cihaneut hatena mah teu daekeun cicing, terus ras inget ka ditu ka dieu anu ti tadi oge teu paler-paler. Bareto waktu aing indit ti imah ieu meureun mamih teh cara aing ayeuna bingungna ku anak ari ayeuna geuning karasa ku diri aing. Nya harita pisan lelerna hate Neng Yayum waktu mandi di kamar mandi ku cihaneut rarasaan dosa kanu jadi indungna teh. Harita asa kaubaran ku sadarna kana nasib dirina. Balik ti cai Neng Yayum di samping jangkung kaluhur ngurung susu ka handap nengahan bitis. Bari digelung ku anduk harita geus reprepan bedug magrib geus disada. Neng Yayum terus salat magrib. Tita salat magrib nepi ka isya Neng Yayum henteu nyingkah tina pangsalatan bari wiridan manehna muntang-muntang kanu maha kawasa bari ngadudunga sangkan anakna anu leungit pinanggih kasalametan sarta bisa kapanggih deui. Mun keur sadra hatena Neng Yayum leah pasrah kana kadar anu tumiba kana dirina, tapi upama dina ingetanana ngolebat rupa komara mag mentegag hatena tugenah ditinggalkeun kunu jadi anak. Bada isa sanggeus ngalaan mukena Neng Yayum menang di samping sarung pakalongan di baju nilak nu ngalangkang ka tembong bangun badana anu geus mimiti ngareusi deui. Koloyong katepas hareup brai mukakeun panto terus ngalong bari ngalamun semu jauh paninengan. Harita bulan reyem-reyem haleungheum angin peuting ngahiliwir tiis nyecep sumeleket kana hate sumarambah kana bayah nebak anu keur ngalong dina panto Neng Yayum ngarahuh humandeuar. Ya Allah, ya Robbi, peuting jempling rehe combrek anu kadenge ukur ting gereritna jangkrik disada delenger pisan sedang ti kajauhan kadenge tukang bajigur natawarkeun daganganana. Gur, gur, lubcau, nat, gur, nat, lubcau, gur, gur. Seor deui angin ngahiliwir rada tarik nebak kana badana bari ngabiri gidig Neng Yayum gebrug mendetkeun pantona koloyong deui asup ka jero imah gek diuk dina samak gigireun kasur paranti sare komara ret kana kasur nu ngagelar tayanu nyarean. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.